abi ngadugikeun warta ngeunaan virus corona. Mimiti tahun 2020, masyarakat dunia digetarkeun ku wabah penyakit mematikan nu disebabkeun ku virus corona. Virus ieu mimiti ditemukeun di daerah Wuhan, Cina. Masyarakat diimbau tong panik. Sanajan kemungkinan nyebarna virus ieu teh ngaliwatan pantau gerbang internasional nyaeta bandara jeung pelabuhan. Virus corona nyaeta virus anyar nu disebabkeun ku penyakit saluran pernapasan. Gejala penyakit ieu diantarana hareeng, batuk, sareng hese napas. Nularna bisa ti jelema ka jelema lainna, bisa lewat kontak fisik jeung udara. Guna nyegah virus ieu, urang kudu ngabisaan nyuci panangan ku sabun antiseptik. Utamana sanggeus beres balik palsiran jeung mun kaluar urang kudu make masker. Kasus corona ieu di Wuhan korban jiwana geus nyampe ka ratusan. Nu jadi korban seseueurna nu tos sepuh nu ngagaduhan panyakit lainna. Pamirsa sadaya, sakitu wae warta anu kuring tiasa dihaturkeun. Amit mundur, amit mungkur. Sampurasun. Pak, udah sakit berapa minggu, Pak? Ini belakangnya ada si Agi. Sudah 2 minggu, Pak. Sakit apa, Pak? Sakit ambeien. Bapak terkena virus corona ya?